Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, alhamdulillah Kang Adit biasa pendak deui sareng acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda anu nyanak judul Sobat Siluman seri ka-60. Mudah-mudahan ieu dongeng teh ngajantenkeun fang libur kana kalbu, fang beberah kana manah ka mitra-mitra sadayana. Mitra-mitra sadayana, kamari teh dina seri ka-58 nuju nyarioskeun di Bumina Bahnara anu kasumpingan Siluman Bagong. Bikadinya nya. Mangga supados henteu nyangkolong kana waktos ieu acara dongeng urang kawitan bae. Wah, Nara keluar sia. Besia gogobrok ku aing diduruk. Kitu cek Siluman Bagong nyaeta cek Ponggawa. Atuh Bahnara teh ngadengi mana rek diduruk mereuwas lain di kieuna. Sabab lamun eta imahna diduruk pasti bakal ancur jeung pasti pamajikanana bakal kaduruk. Sedengkeun eta kabeh teh kalakuan manehanana teu mikir panjang lebar. Anu saterusna Bahnara kaluar. Awakna teu sirik moyongkot bakatku sieun-sieuna ningali pati siung hideung jeung para Ponggawa anu panonna moncorong hurung siga hayang anu neureuy buleud ka manehanana. Cenok Bahnara nyembah Gusti nyangakeun semah pangabaktos sim abdi pun nara kapayuneun Gusti pati kitu cek Bahnara bari awakna noroktok siga nu lilinieun. Manehna geus pasrah naon anu bakal kajadian. Sabab Bahnara ge geus yakin manehna moal bisa ngejat ti eta tempat. Cek kasarna sanajan lompat kana liang cocopet ge pasti diudag ku Siluman Bagong. Nara sia ayeuna ku kaula rek di bawah ha? Sabab sia geus nyilakakeun karahayat Siluman Bagong. Itu karaton hancur gara-gara sia ha? Kitu cek pati siung hideung bari molotot. Anu saterusna Bahnara ditewak. Geus teu loba catur, geus teu loba omong, tapi pok Bahnara nyarita ngawani-wani maneh. Ampun Gusti, sim abdi bade tumaros heula. Sun. Rek nanya naon sia teh ha? Sidik sia teh salah. Rek tatanya deui naon? Rek tatanya naon maneh Nara? Hayang digaplok ku aing. Kitu cek Ponggawa bari ngamangkeun dampaleungeuna.
sandikasun mohon pan wadal mah tos dipasikeun abdi tos masihan wadal. Justru eta wadal nu dibikeun ku maneh nara. Wadal nu dibikeun ku maneh teh eta nu jadi matak. Ayah ponggala montong loba catur kabasi-basi ngomong jeung nu kieu patut. Anu saterusna gerawak tak Bahnara ditewak kuduaan. Anu saterusna ngabiur nuju ka awang-awang rek ka nagara Siluman Bagong anu dibarengan ku sora angin meningah hiung. Sorana mata keung kacida atuh kurang cikemang teh menicing rarempot sieun keung jeung rasa ketir. Anu saterusna eta Siluman Bagong les leungit dibarengan ku leungitna sora angin. Patih Sihung Hideung jeung Ponggawa nuju ka karajaan Siluman Bagong mawa Bahnara. Anu maksudna rek disogrogkeun ka Prabu Sihung Runcing. Cak mitra-mitra, ieu Patih Sihung Hideung anu mawa Bahnara urang teuneun heula di handeuleum sieung, urang tunda di hanjuang siang. Baragi nyokot ningalkeun ayeuna urang nyaritakeun di Kampung Buhun. Harita teh keur ngarariung nungguan ganda anu rek nyokot jang udan. Beome jeung Mangajang mah meuning geus teu puguh cicing. Estuning elek kesekeng liek deui kaluar nampoan. Tapi anu ditempuan mah can nolol-nolol. Aki nah hanya meni asa lami-lami teuing den ganda teh. Kitu cek Bi Umi. Hatena asa hariwang bisi ganda teu hasil mawa nu jadi anakna. Cing sabar we Umi. Anguran masok urang bari munajat kanu Maha Kawasa. Sabab ari urang mah teu bisa kukumaha. Usik jeung Malik angin ku kersana. Kitu cek Aki Sanusi. Ari ka nagara Siluman ki ieu mah kinten-kinten. Naha lami atanapi kumaha. Kitu cek Pak RT nanya ke Aki Sanusi. Ari masalah lila jeung teu mah Pak RT kumaha beresna di ditu. Sabab ari nagara manusia jeung nagara siluman mah beda. Oh, mohon atuki. Mohon we mudah-mudahan den ganda biasa nyandak jang udan. Keur kitu kakanyahoan aya sora angin mending ngegelebu. Sorana handarwan mata keung. Barangan jeung eta aya dua cirim anu nyerorot di luhur
lain eta teh ganda jeung Jang Udan geus nepi ka kampung Duhun. Anu saterusna ganda celek sukuna nincak taneuh les eta sora angin leungit. Ayo Jang Udan, kitu cek ganda bari nungtun Jang Udan. Ari Jang Udan teu loba omong, manehna masih kene sieun ku kajadian tadi basa dibawa ku siluman. Kabayang keneh ku Jang Udan panonna nu bolotot moncorong, irungna nu panjang tur nambruk, buluna anu sarareukeut. Sok ganda nepi ka lawang imah Mang Ajang. Dahari tage jelema keur ngalaliun. Itu Den Gana, itu Den Gana. Den Gana sumping. Den Gana sumping ki. Sumping Den Gana, sosok berjalan. Kitu cek warga anu keur ngalaliun. Parijeng rengkuh pisan ka ganda teh. Panasaran aya hiji warga anu nyabak Jang Udan. Ieu teh Jang Udan, Jang. Naon Mamang, abdi Udan. Teu kunaon. Henteu, da ditulunganku Kang Ganda. Kitu cek Jang Udan. Ya syukur atuh. Sok kajero. Ki. Iya, Den Gana tos sumping. Kitu cek salah saja warga. Atau di jero imah teh menit curing hak. Biumi mah teh loba ngomong dengan gacileng. Nasrikna loncat keluar ngadenge ganda geus mulang ti nagara siluman. Atuh suku Biumi anu semu jebrag bari roromeheun teh ngabadug kana irung Aki Salatri. Aki Salatri meukeun ka ngagoak. Aduh, nah sia teh kumi teu neuleuh. Abong mata di luhur. Hampura ki, hampura. Kitu cek Biumi bari tuluy keluar. Nempo anak kenangan gabruk. Jang Udan dirontok. Bari dicengcirikan. Cai panon geus teu katahan. Udan, teu naon Jang, teu naon. Kitu cek Biumi bari ngusapan sirah Jang Udan. Henteu mak, henteu da ditulunganku Kang Ganda. Ya syukur atuh Jang. Hayu ka ciro imah. Kitu cek Biumi bari nungtun anakna dituturkeun ku Ganda. Anu saterusna sararea ngumpul deui. Ayeuna mah warga teh teu sararieun. Naon sababna? Sababna kajadian ieu geus 2 kali. Jeung sababaraha kali diterangkeun yen anu sabenerna kajadian ieu teh saolah-olah urusan jeung siluman. Atuh geus sararea ngumpul mah pok Aki Sanusi nyerita. Sok Pak RT bukakeun eta rurub anu ngaruruban Jang Udan tadi teh bukakeun. Kitu cek Aki Sanusi. Oh, mangga. Anu saterusna rurub teh dibuka. Gebeg. Pak RT ngagebeg lain dikieuna. Bener we. Anu diruruban ku sarung kebat teh lain Jang Udan tapi gebog. Nya bener ki. Nanya ari siluman ku bisa-bisana morong mata manusia teh. Kitu cek Pak RT.
nya matak urang kudu leuwih waspada, urang kudu leuwih hati-hati sabab ari tujuan iblis ida jilmah loba cara kumaha ngusrukeun manusia. Kadang-kadang urang dibere kasusahan, kadang-kadang urang dibere kaperi. Pan iman teh kurang-kurang nama matak ngagilek kitu cek Aki Sanusi. Atuh ngesidik kitu mah enjang udan jeung ganda geus mulang ti nagara siluman. Mimiti hiji dua tilu nepikeun ka balubarna. Di mah teh ngan tinggal Aki Sanusi, ganda Pak RT Palbe, Aki Salatri, Mang Uki, Mang Kardun. Pok ganda nyarita Aki, Pak RT Palbe, Aki Salatri, oge kasadayana ieu masakan tenan we. Mumpung nuju ngariung abdi teh nya maksad bade ngalamar heula nya hoyong ngalamar Neng Uning teh ya ki kitu cek ganda. Oh nya syukur we ari kahayang Aki mah nya kahayang geus we langsung kawin kumaha kitu cek Aki Sanusi nyodorkeun saran ka ganda. Jajang sok we ayeuna mah mending kitu daripada cekasana mah nya me langsung beres sekaligus kitu cek Palbe mere saran. Oh mangga atuh ari kitu ge da ari abdi mah badanten sareng nya ti Neng Uning nama sareng Bi Uti entos asak nya teu nanaon. Da warga ayeuna mah meureunan isuk mah heuh hayu we urang ka ditu, urang langsung we kawin ameh jongjon kitu cek Aki Sanusi. Anu saterusna sararea ngobrol ngaler ngidul bali ngatur keur isukan. Malahan mah Pak RT Palebe, Aki Salatri, Mang Uki Mang Kardun oge ngatur-ngatur keur isuk. Waktu teh teu karasa hayam mimiti kongkorongok tandana geus nincak kana wanci subuh. Ditandaan dibere tanda ku meletekna panan poe ti belah wetan. Angin leutik, angin subuh meningah, iliwir tiris nyecep matak tembus kana tulang. Harita Aki Sanusi geus mulang ka imahna ganda Pak RT Palebe Aki Salatri kabeh geus marulang. Sajona ganda ka imahna pok ganda nyarita ka indungna. Ma nya abdi teh nya saranti para sepuh yen moal ngalamar-lamar tapi bade langsung nikah wae kitu cek ganda. Nya ari mama atoh we ganda nya maning kitu we ameh jongjon da ari keur babawaan mapan geus siap dipakean duit. Atuh geus kitu mah ganda terus kacai rek ngadon mandi.
Harita di kampung buhun menirame rarecok. Malahan manges loba anu ngalaliut ngarariung anu maksudna rek nganter kawin ganda. Meni suka bunga malahan mah Pak RT palebe Aki Sanusi Aki Salatri Mang Uki Mang Kardun Mang Udin pokona mah warga kabeh geus ngarariung di imah Nabi Ana. Aki mah eta we rek mawa cau ame rada pantes jeung aya janji we baheula ka den gana yen Aki mah lamun den gana kawin rek manggul cau kitu cek Aki Salatri. Aki mah tong manggul cau atuh Ki. Tongkeun cau mah kukuring, Aki mah hayam we hayam. Hayam mah kukuring keun. Nah sia teh Suki aing nyebutkeun ulah mawa cau. Keun bae da aing teh hayang mawa cau. Cek Aki Salatri bari jeung malotot. Oi naon Ki, hiji bisi disangka monyet. Nomor kedua eta cau bisi beak. Kitu cek Mang Uki bari ngaheheh seuri. Kurang ajar ieu manusia. Bener-bener hayang didodet ku aing. Cek Aki Salatri bari molotot. Gus heureui wae. Mun heureui teh mun nyeni mah tong heureui wae. Sok waktuna penting-penting. Kitu cek Pak RT. Atuh geus beres mah kabeh. Babawaan teh wah meuni ka cidalobana. Anu mawa hayam, anu nanggung beas, suluh cau rupa-rupa anu nungtun domba ngan teu teh nungtun sapi. Kewe cenah sapi mah nuturkeun ulah sekaligus dibawa besi ngamuk di jalan. Atuh anu saterusna mah bring sararea indit. Malahan mah panganten teh digendeng ku Bi Anah jeung Aki Sanusi. Lempang mapai-mapai jalan dibarengan ku suka bunga ari panan poe keur meujeuhna haneut moyan puguh we anu ngabring meuni waas. Bari galecok ngobrol sajajalan teh sagala diobrolkeun sagala diomongkeun. Baheula mah damun ngarurung teh es tuning tara make kendaraan daku eueuh lempang we. Hari-harita di imah Nabi Uti ge sarua geus rame. Da samemehna ge geus dibejaan ku ganda. Yen manehna rek ngalamar tapi jadi nama rek langsung kawin. Pok Bi Uti nyarita, "Neng, sok atuh di ditu tuh calik di tengah bumi da sakedap deui pasti panganten bakal sumping." Kitu cek Bi Uti. "Ya Neng sok di ditu we. Ok bapak-bapak sadayana persiapan urang nyambut panganten. Da pastilah moal lila deui. Da ti kaler ka dieu mah." Kitu cek salah sahiji warga anu ngaranna Pak Momo. Pak Momo teh kapercaya ku Bi Uti keur narima tamu. Da emang ti imah ganda ka imahna Curagan Ono teh teu jauh. Dekung silila jol abringan
ganda sapara kanca geus nepi kadinya. Tuh, itu tamu. Sok Mang Momo sambut, cek Bi Uti. Atuh saterusna Mang Momo jeung sapara kanca nyambut panganten. Sungsong sasalaman, malahan mah terus dititah ka jero imah. Eta perkawinan teh teu dilila-lila anu saterusna dilaksanakeun. Ayeuna mah Neng Uning jeung ganda geus ngadahuk geus sah jadi suami istri. Malahan mah wali oge ngagunakeun wali hakim. Sabab Neng Uning geus teu boga baraya, geus teu boga aki, geus teu boga dulur, teu boga paman, estuning bener-bener pahatulalis. Kocap ieu catur carita karasa sanggeusna kawinna ganda ka Neng Uning karasa tentrem. Kampung Buhun kacida geunahna. Kaum dagangna pada senang, kaum tanina henteu ripuh. Kaum tani pada mukti. Malahan mah ganda teh aya rezekina meuli di tanah anu lamping belah wetan. Domba jeung sapi ge geus nambahan deui. Bener-bener rumah tangga anu dijalankeun ku Neng Uning jeung ganda teh kacida geunahna. Aya meureunnan ari kana 3 minggu mah sapekna kawinna ganda jeung Neng Uning. Malahan mah Neng Uning oge henteu cicing di imah manehna tapi dibawa ka imah ganda. Bianah kacida bungana boga minantu anyar meuni teu sirikna dinungna dinengne. Tambah Neng Uning mah budakna pikarsepeun. Daekan singer jeung eueuh piomongeun. Cak mitra-mitra, urang teuneun heula carita di Kampung Buhun. Ayeuna urang ngageser ka Siluman Oray nyaeta di Karajaan Prabu Nagabodas. Harita di karaton karajaan keur meujeuhna rame sabab dina waktu isuk rek diayakeun pernikahan nyaeta Nyimas Gelung Ayu. Harita teh persiapan anu kacida ramena. Rahayat kabeh ngilu bunga, kabeh rahayat ngilu atoh. Sabab nyaeta Nyimas Gelung Ayu arek kawin. Komo Ari Prabu Nagabodas jeung Prameswari mah kacida bunga lain dikieuna. Dina hiji mangsa Prabu Nagabodas keur aya di karaton. Prameswari Nyimas Gelung Ayu jeung Patih Nagabelit keur ngariung. Pok Prabu Nagabodas nyarita, Paman, kumaha persiapan keur isukan? Nah geus beres atau acan? Kitu cek Prabu Nagabodas nanya ka Patih Nagabelit. Sandi kanun parantos persiapan di umbul-umbul sadayana parantos siap kantun derwe. Malahan mah
Sadayana tos dihias gapura sadayana kantun derwe. Kitu cek Patih Naga Belit. Paman, kaula rek menta tulung ka paman. Wayahna bejaan kakang ganda. Yen kaula isukan arek kawin wayahna we. Paman Patih turun ka alam manusia bejaan kakang ganda. Ngan omat paman ulah sampaikan ka geruh atawa nyieun masalah. Kitu cek Nyimas Gelung Ayu. Marentah ka Patih Naga Belit. Oh, sandika Gusti Putri unjuk sumangga mangga. Paman Patih bade sejak kaditu panginten. Mangga. Kitu cek Patih Naga Belit nyangkupan. Yen manehna arek init ngabejaan ka ganda. Yen Nyimas Gelung Ayu rek kawin. Atun nu saterusna kabeh pengatur acara di panitia diatur anu bagian itu nu bagian ieu puguh we meuni rame kacida di karajaan Siluman Orai teh. Rahayat kabeh pada bararungah yen ngadenge Nyimas Gelung Ayu arek kawin. Malahan mah calon pangantena oge meuni gagah cenah meuni kasep kitu omongan ti sabagian rahayat Siluman Orai. Hari-harita Patih Naga Belit tararese cedok manehna nyembah. Gusti Prabu mohon jisim abdi teh bade angkat teh ka nagara Manusasun bade ngawartosan ka Raden Ganda. Kitu cek Patih Naga Belit bari nyembah. Oh nya sok Paman Patih sing hati-hati di jalana umat ulah nyieun masalah nya bisi aya itu ieu. Nya paman, umat we bejakeun. Yen kaula rek kawin, ulah nepikeun ka henteu ka dieu, da kaula hayang disaksian ku kakang ganda. Kitu cek Nyimas Gelung Ayu. Sandika Gusti unjuk sumangga. Cedok Patih Naga Belit nyembah deui geus kitu mah. Indit tidinya rek nuju ngajugjug ka nagara manusia. Anu saterusna Patih Naga Belit ngabiur dituturkeun ku sora angin meuni ngagelebug. Patih Naga Belit geus aya di awang-awang. Anu saterusna nyirorot ka handap. Manehna teu make wujud aslina, tapi manehna geus ngajadikeun kawujud jadi hiji orayulang, tapi teu gede-gede teuing nya beureun sagede indung suku mah. Les eta sora angin teh ngiles. Leor. Orai teh ngaleor nya eta orai jelmaan Patih Naga Belit. Ngaleor atur rapih teu matak ngagareuwahkeun kanu aya di kampung eta. Anu saterusna ngaleor geus nepi di kolong. Patih Naga Belit ngawatek ajianana ajian panggero. Raden Ganda, iya pun paman Raden. Harita Ganda anu keur ngobrol jeung Neng Uning ngarenjag. Ganda apaleun
eta teh sora Patih Naga Belit. Pok ganda nyarita. Uning di kantun heulanya ku akang bade keluar. Bade ka mana Kang? Eta sakedap ningal heula domba meuni asa dogdag. Kitu cek ganda. Oh, mangga atuh. Anu saterusna ganda crut turun ka luar. Anu maksudna rek nepungan Patih Naga Belit. Atuh Patih Naga Belit teh geus nempo ganda keluar mah leor orai teh keluar. Anu saterusna Patih Naga Belit ngakibeugeun awakna cileg ngajadikeun wujud Patih Naga Belit anu asli. Cenok Patih Naga Belit nyembah ka ganda. Estuning hormat pisan ka ganda teh. Hiji, kapan anu dipikanya ku Nyimas Gelung Ayu jeung ku Prabu Naga Bodas. Katambahan ganda teh geus sidik jalma nu sakti gagah rongkel. Simabdi sun pun Patih Naga Belit bade nyangakeun sembah ka payuneun Raden. Kituna teh bari semunu rengku. Oh, ditarima paman. Aya naon? Ngahaja ka dieu atawa kumaha? Kitu cek ganda. Sandika Gusti, kieu nun wirehna Gusti Nyimas Gelung Ayu teh bade ngadahu waktusna enjing. Pun paman teh dipewarang ngawartosan ka Raden. Tah kitu Raden. Kitu cek Patih Naga Belit nerangkeun. Oh, nya syukur atuh paman. Ka urang mana? Sami sun Raden di nagara Siluman. Oh, nya keune paman. Kaula pasti ka ditu jeung bejakeun ka Gusti Prabu jeung ka Nyimas Gelung Ayu. Da kaula ge geus kawin. Bejakeun we karek 2 minggu. Malahan mah nyang kewe kaula ka ditu jeung pamajikan kaula. Kitu cek ganda. Sandika Gusti, mohon paman teh moal lami-lami di dieu sun bilih aya nu ninggal ge tiasa barabe. Kitu cek Patih Naga Belit bari cenok nyembah deui. Nya sok atuh paman ka ditu. Anu saterusna Patih Naga Belit ngabiur ka awang-awang. Anu maksudna rek mulang ka nagara Siluman dibarengan ku sora angin nu ngahiung. Les eta sora angin dibarengan ku wujudna Patih Naga Belit anu geus nepi ka karajaan Siluman oray. Anu saterusna Patih Naga Belit laporan ka Prabu Naga Bodas jeung ka Nyimas Gelung Ayu. Diterangkeun yen kieu jeung ganda bakal datang dibarengan ku pamajikanana. Da ganda geus kawin. Malahan macana dibejakeun kawinna teh ka budak Juragan Onot. Da harita ganda nyaritakeun. Atuh Prabu Naga Bodas Prameswari Nyimas Gelung Ayu meuni bungah kacida ngadenge yen ganda geus kawin. Anu jeung manehna rek datang ka dinya nyaksian kawin. Cek pikir Nyimas Gelung Ayu, manehna bungah geus kawin, sobatna ge geus kawin. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa harita teh di nagara Siluman oray geus rame. Malahan mah rombongan ti Siluman Naga Baruta ge geus datang. Wah, meuni
ayeuh-ayeuhan kacida seep waktosna.